kamana, kamana. Duh junjunan tega teh kamalinaan, nate emut salira kenapa sini waktos padu duaan janji reksa sarangan engkang atuh kamana, kamana. Salira teh anu dianti-anti, salira teh anu dipika cinta, janji nangan ukur carita, kahayangan ukur kalata, emut nangan ukur lamunan nu manteng dina impian. Tosa minggu abdi teh tuelek nunggu, tosa bulan salira teu aya datang, naha atuh kamana teu aya wartos pisan engkang atuh kamana, kamana. Engkang atuh kamana, kamana. Duh junjunan tega teh kamalinaan, na emut salira kenapa sini waktos padu duaan janji reksa sarangan engkang atuh kamana, kamana. Salira teh anu dianti-anti, salira teh anu dipika cinta, janji nangan ukur carita, kahayangan ukur kalata, emut nangan ukur lamunan nu manteng dina impian. Janji nangan ukur carita, kahayang
Buktina ayeuna urang duaan, hirup sasarengan, hirup sabungkutan, ngabina cinta ngarumah tangga, mugi samawa. Mugi salamina urang duaan, silih pika asih, silih pika heman, mugi ditebikeun tina gogoda, langgeng
emut bae ka kuping bae omat kalangkung anu lima waktu duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Wasiat sepuh waktu jumeneng ka emut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kuburipna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Wasiat sepuh waktu jumeneng ka emut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kuburipna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya.